Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya teu diwiji-wiji kum weh pokona mah sok supados teu nyangkolong kana waktos mangga madep mangga nyangakeun kanca Siruyung Kawu biasana Bapak S. Sukandar. Kemari teh kanca parantos dubika sari keukeuh malah ayeuna mah kahayangna beuki nyong serong ku geus hasilna manehna teu bisa diragrageun ku Surya. Ayeuna timbul kapanasaran hayang ngajajal pangabisana karna anu dianggapna leuwih luhur tingkatanana tibatan Surya. Duwi kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana ku keukeuhna kahayang sari antuk nama karena oge jadi timbul kapanasaranana komo sanggeus namireungeuh gerakan-gerakan sari anu sakitu hebatna nu sabrehan oge geus bisa dipastikeun yen pangabisana aya onjoyna ti Surya. Mikir kadinya serog we atuh manehna maju ngadeuketan sari. Nya mangga atuh ari kedah-kedah teuing mah pokna bari neuteup seukeut kanu bakal jadi lawan. Mangga we kawitan sari mah pantang heulaan. Tampi atuh yeuh karena bari ngahiukeun jurus Cibagendit dina gerakan nugar lemah lain panarajang pura-pura lantaran geus kajudi sari teh lain lawan enteng-enteng. Mirengeuh hiukna peureup karna anu bangbaraan sakicep sari molebat kagigir heat tajong kuda beger rek ngahanca ke kemplong tapi karena ngagentak ngarobah kuda-kudana nyerong bari leungeunna ayeuna mah ngahiuk rek nimpug dampal suku sakilat sari ngejat lewat kagigir belesat jurus panundung musuh rek ngahanca iga burung karena ngagilek nyingkahan panimpug bari ngasupkeun jurus jongjolong notog kana dadana teu kalis ku dihalangan ku gunung sakembaran tetep we ukarna bakal ditembus lantaran pasti Nyi Sari bakal bisa nyalametkeun dirina. Memang teu salah bari ngarinyu Sari ngaragrageun badana anu saterusna ngababad suku karna ngajaul ngagunakeun gerakan di ler kasaatan. Sari nyusul tepus bari ngasupkeun tajong sapu jagat nu dierong ke kemplong lawan anu kakaraclek pisan nincak taneuh. Tapi kalawan manis pisan karena rikat luncat dina gerakan simet ngejat bari nyamberkeun leungeunna kana keuneng. Orokaya sari oge teu kurang-kurang kesitna bari narik deui suku manehna ngagentak malik heat deui ngetig pigeulang karena ngagilek kagigir bari nyalametkeun leungeunna sedengkeun beberat badan diebrehkeun siga nu rek luncat ka beulah kenca. Bareng jeung ngagilerna Panon Sari kana lolongkrang kosong anu geus dipastikeun pikeun pangejatan lawan. Kalawan sakilat pisan karena luncat ka beulah katuhu anu tumrapna ka Sari. Teu kira-kira ngaranjugna
samemeh bisa ngobahkeun badana leungeun karna geus ngahayat manten kana tak-takna. Tapi Sari nu memangna geus sumerah kana nasibna lantaran geus katipu atah-atah ku gerakan nu jadi lawana. Manehna kalah kabeuki kacida ngaranjugna lantaran tenggelan karna nu geus dicipta bakal kumaha penyerieunana. Dina barang jedakna kana tak-tak karasana teh ngan ukur ngagepluk lelaunan. Memangna tak-tak Sari teh ku karna ngan ukur ditepak lalaunan. Ngagentak Sari malik breh karna keur ngajegawe bari imut ngagelenyu. Nyeeng Nyi Parawan ku sorot panon anu pinuh ku kasugemaan. Sabalikna Sari mah kalah ka ngalius bari hate Ratug Tutunggulan. Manehna ngaku di jero hatena yen lamun tadi lawana ngagunakeun teungeulan anu sanyana ayeuna teh pasti manehna keur ngaringkuk ngajoprak teu walakaya. Mahiji Sari karena bari tetep we imut ngagelenyu. Sari teu nembal sanajan karena nyebutkeun kakara hiji tapi sanyana mah geus aya 10 gerakanana. Manehanana diukur pangabisana kudu jadi lawan. Ngan lantaran gerakanana terus-terusan taya pisan mingena. Sigana teh ti mimiti prung nepi ka manehanana kabeunangan tak-takna ngan kakara sageprakan. Tapi sanajan kitu manehna ngaku ku karna teh eleh mutlak katitih wewesen katut jajatena. Lantaran karna kakara nyebut hiji oge bisi manehna disebut teu adil ku Surya. Dipajarkeun cuet kanu hideung konteng kanu koneng. Manehna kapaksa ngabaeukeun deui ka karna supaya ngayakeun deui panarajang. Hal ieu ku karna oge geus kajudi kumaha maksudna Sari. Anu matak teu ngalobakeun diomong sebrut we. Manehna narajang deui peureupna maneh ngahiuk rek ngajojo cukang irung. Sari ngagentak ngiser ngarobah kuda-kuda mapag panimpug lawan. Manehna ngagunakeun tenggelan kedet anu memang ku manehna tacan digunakeun. Anu pikeun karna mah tacan ngarasa kumaha kahebatanana. Kaharti pisan lamun manehna teu gancang-gancang narik deui leungeunna. Malah siga anu dihaja we diasongkeun. Des. Leungeun karna awar jeung leungeun Sari anu disangkana bakal nikmat teh lantaran diadu kulit jeung nu geulis kempot pipi. Bet kalah sabalikna karena teu kira-kira ngaranjugna bari gancang ngajaul ka tukang sedeng leungeunna kekerepengan lantaran karasa nyeri nu lain lumayan. Cacakan lamun manehna kurang-kurangna ngabogaan daya tahan anu kacida hebatna mah hanteu manehna moal kuat ulah-ulah leungeunna bisa potong. Meh dua Kang Karna. Sari ayeuna mah anu ngagelenyu karna ngabetem bari ngararasakeun ka nyerina hatena kacida ngarasa kagetna. Horeng Nyi Parawan teh ngabogaan teungeulan anu kacida hebatna. Nu antukna rasa kapanasaranana jadi beuki nganelan hayang terus ngajajal nepi ka kumaha buktina. Sari atuh nya kitu keneh. Sanajan tadi manehna geus ngarasa eleh tapi ayeuna barang mireungeuh karna sasatna teu mampu nyangga teunggelan kedetna. Timbul deui kapanasaranana pikeun nyoba gerakan-gerakan anu sejena anu memangna tacan digunakeun. Nu akhirna karna jeung Nyi Sari jadi peplong-pelong kawas anu keur silih taksir. Gelenyu Nyi Sari imut mani leleb naker. Bari nyeh deui karna ngayonan imutna Nyi Parawan. Ditempokeun teh bet teu beda we ti nu keur perang panon. Teuing perasaan naon nu ayeuna eunteup di masing-masing hatena. Nganu tetela sikepna ieu dua manusia teh bet jadi robah. Masing-masing jadi poho karena maksudna tadi. Malah beunang disebutkeun jadi poho ku sagala-galana. Teu inget yen harita teh keur aya di jalan. Oge teu inget yen aya di sababaraha panon anu keur ngawaskeun nyaksian paripolahna. Sari karena ngagerok diri. Kah? Sora Nyi Sari matak dadengeun. Surya barang mireungeuh adegan ieu dua jelema jadi robah.
Mun seuneu mah teu beda we tinu di banjur ku bensin jurung gunung we manehna nangtung napasna ngahegak kasurung ku ngagedurna seuneu anu muntab-muntab di sajeroan dadana. Sagedeung manehna ngajengjen we neuteub tonggongkarna anu memang harita teh keur nukangan ka manehna. Hiji teuteup anu pinuh ku sinar-sinar kagiru jeung kaceceubna anu pohara. Bari dibarengan ku gurilapna panon anu ngagedur hurung. Sakilat manehna mesat peso balati tina cangkengna. Hiu, belesat we. Peso teh ditengorkeun ka karna anu keur nonggong. Kang Karna, awas. Ipah ngagero ngabejaan. Sacara gerak refleks karena ngagentak malik ka tukang. Ari malik, ari breh teh. Peso balati keur nyuruntul we ngajojo ka palebah dadana. Kancadang sadayana karena ukur bisa ngagerakeun leungeun katuhuna pikeun akis peso balati nungan kari sesentian deui anggangna hasil oge dadana geus bisa disalametkeun tina ancaman congo peso tapi gigir handap dampaleungeunna nu dipake nakis ceburung we ngawag kabeset getihna ngaburial ngabaseuhan kana pakeanana. Bareng jeung ngaguprakna peso nu meceleng kana kamalir jalan. Surya ngadadak ngagedebut. Horeng Widarma sakilat pisan manehna luncat ka gigireunana. Nyamerkeun peureupna kana careham Surya anu keur nyang hareup sapinuhna kakarna. Eukeur mah ti tadi oge Widarma teh geus karenyang leungeun karasana geus garetek. Hayang ngagebug. Ayeuna aya jalan pisan. Nya munasabah lamun dina narajangna teh geus teu make ugeran deui sasat ngagunakeun tanaga sapinuhna. Ari Nyisari anu keur anteng umbar panon teu kira-kira ngaranjugna bareng ngadenge gorowokna Nyi Ipah. Manehna kalah gegeumeueun ngajanteng we teu beda ti Arca. Sama sakali teu kajudi naon nu keur kajadian harita. Ngan barang breh manehna mireungeuh leungeun karna boloboran pinuh ku getih. Ngagentak manehna nyeureudeg muru. Tapi teu kungsi nepi. Reg we manehna ngadadak ngaraneg, ngarasa bingung. Naon nu kudu dilakukeun? Pang-pangna mah hate kawanitaanana teu ngidinan. Di lain-lain oge ieu jajaka teh sasatna anyar pinanggih tacan aya hubungan naon-naon. Beda deui jeung Nyi Ipah. Manehna teu malire ka Surya anu keur ngajongkeng. Teu ngingetkeun yen karna teh musuhna Surya. Deg we manehna lumpat nyampeurkeun karna teu loba mikir deui. Ngagentak manehna nyokot carecetna anu disesepkeun palebah susuna. Gap kana leungeun karna anu ulaweran ku getih. Sanggeus disusutan nu ngalemberehna raketak we raheutna diperban ku carecetna. Surya nu harita keur ngajoprak. Saeutik oge taya maksudna rek ngalawan. Geus katuluk moal pikuateun. Eger mah dirina sorangan geus leuseuh tanagana. Ari kudu ngalawanan nu masih keneh weuteuh mah. Sok sanajan tacan kanyahoan tingkat pangabisana. Memangna lain enteng-enteng garapan. Katurug-turug manehna jadi ngerasa bingung. Kamana kudu nyumputkeun beungeut. Jailna kacing cirihi lakuna curang jadi katohyan. Tapi barang manehna ngareret ka Ipah. Anu sasatna dengdek topi kanu jadi musuh. Ngebrehkeun kalakuan nu nyolok mata ngadon bebela kanu jadi lawan kawas-kawas anu lain samanea. Surya ngusial nafsuna
beki tambah ngagudug we nafsu kudu aku tilu. Ipah, Surya nyentak bari molotot. Dianggapna kalakuan Ipah teh kacidan istana. Sosoroh andon suka bebela kanu jadi musuh. Komo ariras kana gorowokna tadi. Lain deui Surya ngarasa gemesna. Damun seug teu dibejaan ku Ipah mah. Musuhna teh tangtu ayeuna moal bisa usik deui. Kanca dangu sadayana. Teu beda we tinu diseureud kalajengking. Ipah ngarenjag red kakarna nu manco hareupeunana. Nguriuk beungeutna ngebrehkeun katumarimaanana. Red katukangeun karna. Nyisari masih keneh ngajanteng. Ari prok bentrok panenjo. Sari jebi bari cumiduh. Gancang we manehna mali ka tukang. Breh Surya nu keur diuk bari mencerong ka manehanana. Sorot panona hurung pinuh ku sinar-sinar kageuleuh. Red kagigireunana Widarma keur ngajaga bisi Surya aya gerakna. Kalawan bari tungkul sarta ngembang ku Cipanon. Ipah ngalengkah lalaunan nyampeurkeun Surya. Ngenes ariras ku paripolahna Nyisari tadi. Sanajan teu dipokkeun oge kumanehna geus kajudi kumaha maksudna. Bari teu ngomong sakemek, gek bae manehna diuk gigireun Surya. Ipah, nah sana teh teu boga pikiran pisan. Teu boga kaera marok-marokkeun maneh. Aya hate maneh teh kasigarna. Surya ngaboweleh bari ngadilak. Ipah teu nembalan. Geus teu bisa diampeuh deui. Puguh ti tadi oge panonna geus ramisak. Segruk wae manehna ceurik ngaguk-guk bangun nu kanyanyerian. Nyuh kana kuta jalan bari mengpeukan beungeut ku dua leungeunna. Karna barang mireungeuh Ipah sumegruk nyuh kana kuta. Kumanehna geus kajudi kumaha perasaanana Ipah waktu harita. Teu malire kanu sejen anu keur pada narempokeun. Oge teu malire kana caritaan Surya anu sakitu matak nyentugna kana hate. Sacara hiji manusia anu ngabogaan rasa rumasa. Rumasa dirina geus nampa panulung sanajan joana ti musuh pisan. Katayap manehna leumpang lalaunan nyampeurkeun ka Ipah anu keur nyuuh. Red sakedeung ka Surya anu ti tadi mencerongkeun panenjona nu pinuh ku sinar ngagedur hurung. Nyi Ipah atur nuhun. Katampi kasayan manah Nyi Ipah nu sakitu ageungna. Teu disimpen di handap-handap. Istuning disuhun dina embun-embunan ditungkus di jero hate. Karna nyaritana teu sirik ngaharewos. Areat berat kasurung ku emosi katumarimaan hate anu taya hinggana. Sedeng panonna neuteup pageuh ka Ipah anu keur tetep we nyuuh bari juuh ku Cipanon. Ret deui karna ka Surya anu keur diuk dina taneuh. Sanajan tembong badana murungkut pewet teu beda we ti bueuk meunang mabuk. Panonna mah mani ngeburileng kawas mata heulang ruyuk we neuleuh anak hayam. Anak jago nu geus katiluk garung teh ayeuna mah teu burung make ngadegdeg sagala. Pokona mah arasa era nu lain lumayan rumasa geus ngalakukeun hiji pagawean curang. Rek binasa kanu jadi lawan kalawan ngabongohan ti tukangeunana. Ipah Jongjon sumegruk lain teu ngadenge caritaan karna. Anu nyarita ka manehanana nu ngebrehkeun katumarimaan hatena. Sanajan sorana pegat-pegat, tapi estuning eces jentre. Asup kabeh kana ceurina. Mun kongang mah. Manehna rek cengkat pikeun neuteub seubeuh kakarna nu geus hasil nyewol lelembutanana. Orok kaya. Manehna cukup ngarti kumaha piakibateunana di lain-lain oge karna teh musuhna Surya. Tadi oge bareng manehna ngadenge pangweweleh ti Surya.
Geus lain di kieuna matak nyeresetna kana hate. Ku kitu nama kamalum Surya teh memangna geus dianggap teu beda we ti lanceukna pribadi. Dulur sepaguruan babarengan lunta ti lemurna pada ngandung maksud anu sarua. Piraku we make rek teu silih belaan. Saka nyeri saka peurih aya di pangumbaraan. Silih tulungan dina sakalieun manggih kararepet. Ari ieu sasat manehna teh siga nu bilu ka musuh. Lain siga deui, da puguh nyata jeung buktina. Tapi ieu teh lain ngandung harti yen manehna geus laas ka nyaahna ka Surya. Lain kitu. Ai ka Surya manehna teh tetep nyaah. Tapi oge kakarna sanajan kasebutna anyar pinanggih sarta kabeneranana teh bet jadi musuhna Surya. Manehna teh jol dieunteupan ku hiji rasa anu susah diebrehkeunana. Disebut nyaah da memang nya-nyaah, disebut deudeuh. Memang kitu pisan kaayaan hatena. Rasa kituna teh basa mimiti gok tepung di situ bageunit teh. Tug nepi ka ayeuna teu daekeun robah sumawona mun laas atawa musna. Hal ieu teh teu saeutik matak ngadatangkeun samagahana kana hate. Manehna rusras ka ditu ka dieu. Ditimbang-timbang sarua nyaahna sarua beratna. Ngan nu beda teh dina nerapkeunana. Ari ka Surya mah saperti nyaahna hiji adik kalanceukna. Tapi ari ka Karna mah lain nyaah nu saperti kitu. Da eta we make diambohan ku rasa nu lain-lain. Nu sumeleket kana hate, sumarambah kana bayah. Nu antukna jadi peureum kadeuleu bentak rasa. Gambaran Karna tara lesot tina bibir panona, kapicangcam saneng-nengna. Ieu sababna. Anu matak manehna jongjon we sumegruk bari juuh. Siga pisan nu teu mirosea ka Karna anu harita keur ngajanteng teu jauh ti manehanana. Surya karena kadenge deui nyarita ayeuna mah ditujukeun ka Surya anu masih keneh cenderuk we diuk dina taneuh. Teu sangka Andika ngabogaan kalakuan nu kacida nistana. Lain petana lalaki kitu mah Surya. Tapi kalakuan hayam lisung. Ya, ari bener mah Andika masih keneh ngarasa panasaran ka kaula. Baheut teh teuing. Urang ijen patutunggalan deui jeung kaula. Isuk wani, sore wani. Dalah rek ayeuna pisan di dieu teh halangan. Tong sieun dikarepuk. Pantrang deui pikeun si Karna mah main koroyokan. Nya memang bener. Kaula masih kena penasaran. Kaula tacan rumah saeleh. Kamari ieu bane we kaburu aya nu misah. Suryana malang bari ngaburileng. Tapi manehna mah jongjon we diuk. Ukur panona we nu ngagedur hurung ngebrekeun sinar kaceuceub anu pohara. Halus. Lalaki kitu mah Andika teh. Sor atuh. Hudang, rek ayeuna. Karena bari ngareret ka Widarma. Ngisarahan ku kiceupna supaya nyingkah ulah deketing ka Surya. Bisi disangka rek ngoroyok. Kakarage Surya nguniang rek hudang. Ipah nu ti tadi sumegruk ngagentak manehna cengkat. Teu anta parah deui ngan gobrug we ngarontok ka Surya. Bari nyarita teu tinggal teu euriheun. Nu maksudna mah ngahalangan. Kakak, mugi sing emut kak. Teu sae ngalajur nafsu teh kak. Kapan maksana urang teh. Kumaha kak? Kak. Mugi pasing emut. Ipah bari nyuuh kana lahunan Surya. Leungeunna maniti peperket muntangan. Halik
Surya ngepeskeun leungeun Ipah. Teu perlu noroweco, kabau sungut. Aduh, Kak. Mugi masing emot, Kak. Kapan urang teh pada nuhunan amanat Abah. Duh, Kak. Mugi masing emot. Ipah kekeh muntangan Surya supaya tetap diuk. Ulah ngalawanan panantangna karna. Lantaran kumanehna geus kauji. Sakumaha totowohna oge pasti Surya teh moal kuat. Kukituna kalah matak nambah-nambah ripuh we. Anu tangtuna amanat Bah Jagur jeung nu jadi bapana teh lapur atuh moal bisa dilaksanakeun. Sasat kembang murag memeh usum kaburu layu manten. Tanaga beakeun di jalan. Ngadengi caritaan Ipah kitu, Surya lempes oge nafsuna. Antukna manehna ngahulang meneng. Sanajan bener caritaan Ipah teh pikeun nu sajen mah moal matak pikahartieun. Nah kamana loyogna. Tapi ari pikeun manehanana mah geus kajudi kamana sarta kumaha maksudna. Bari tetep diuk. Surya heg nyengkatkeun sirah Ipah. Ret kakarna nu masih keneh manco hareupeunana ngajaga nangtung keur ngadagolawan. Pok bae manehna nyarita. Sorana rada lirih meusan, teu heuras teuing. Hanyakal karena kapanasaran kaula teh moal waka bisa dilaksanakeun ayeuna. Lamun Andika daek sabar. Dagoan we 2 atawa 3 poe deui sing percaya. Kaula pasti bakal nyang hareup deui ka Andika. Supaya Andika nyaho sarta ngarti. Nah bener kaula teh hayam lisung atawa lain. Hade Surya, kitunya kitu. Kaula mah nurutkeun kumaha kayang Andika we. Kade we jalir. Taya bayana karena sanajan dilaksanakeun ayeuna oge percuma moal jongjon. Loba nu ngahalangan. Surya bari ngareret ka karna reret panona nu pinuh ku kawani menta ditangguhkeun soteh. Lain akon-akon dumeh ngarasa seber atawa gimir. Tapi ieu mah bener-bener lantaran aya halangan. Kanca dangu sadayana. Ari sari nu masih keneh ngajengjen nempokeun. Hatena jadi ngarasa teu ngeunah oge bareng mireungeuh sikepna karna ka Ipah. Perkara nganuhunkeun mah memang wajar we da kitu kuduna. Tapi eta nilik pok-pokanana sarta geterna sora bet matak nimbulkeun panas hate. Pomo basa tadi nyeung tindakan Ipah anu sasatna ngebrehkeun kabelanana ka karna. Sanggeusna ngabejaan teh terus deui we disusul ku meungkeut raheut karna. Peta lakuna estuning tayar rumegagna pisan. Anu tumarapna ka manehanana bet jadi nimbulkeun rasa cua ka Ipah teh. Teuing kajurung ku rasa naon. Da manehna sorangan oge luput teu ngarti. Ngan anu karasa tadi basa manehna kungsi bentrok paneuteup jeung karna bet make ngarasa nikmat. Sanajan ari ketugja jantungna mah jadi ngadadak motah ngeundeurkeun dadana. Tapi sacara hiji mojang nu nyaho di harga diri. Manehna satekah polah nyumputkeun parasaan hatena. Kalawan teu ngalobahkeun diomong, koloyong we manehna nyampeurkeun ka Surya anu keur jongjon diuk. Hayang nyaho kumaha reaksina karna. Dumeh tadi aya basana make hayang ngajajabkeun. Anu ieu caritaan teh tangtu aya maksudna anu leuwih jero. Ieu sababna
Numatak manehna ngadeukeun Surya, nembongkeun lelewa sigan heueuh we aya perhatianana. Sugan we ku jalan kieu kaayaan hate karna anu sabenerna bisa ngagorehel. Nah bener karena teh aya pikir kadua leutik ka manehanana atawa memang pikirna manco ka Ipah. Kang Surya, Sari nyaritana lirih bari geek diuk teu jauh ti Surya. keemutan Sari mah. Daya paedahna ributan sareng sasama teh. Naon atuh nu janten margina. Ut sapertos sareng satru kabuyutan geuning. Reg Sari eureun heula, siga nu keur ngadagoan. Kumaha jawabna Surya. Padahal nu sanyana mah hayang nyaho, kumaha reaksina karna. Surya teu nemalan. Manehna ukur ngareret deet. Bingung ku ayana tindakan Sari. Naon maksudna bet siga nu dengdek ka manehanana. Padahal kusangkaan mah Sari teh geus pasti bakal indeu ka karna. Nu dinaprungna tadi ngaduwesen. Manehna teh memang kabuktian nu unggul. Bener tacan bisa ngaragrageun, tapi geus kajudi karena teh geus loba ngelehanana. Pancingan Sari memang keuna. Sareret ku manehna katempo beungeut karna ngadadak beureum sarta rehab. Napasna ka tembok ngahegak ngoyageun dadana. Sari ngalius bari ngagelenyu. Geus kajudi karna teh hatena pasti karerab. Tapi Sari bangun nu teu mirosea. Manehna tetep nyangharepkeun beungeutna ka Surya bari pok deui nyarita. Kumaha Kang Surya? Kahartos seriosan Sari teh. Sari kawas nu nyesedek hayang meunang jawaban. Surya ngaret deui, "Ari breh teh." Manehna meninggal lenyap mireungeuh bubuden nu keur manco gigireun. Pinuh budaya panangtang. Anu ngajadikeun giung lanjung. Anu antukna Surya kalah ka Cileumeut we, teu beda we ti nu kabur pangacian. Kumaha Kang Surya? Sari ngagelenyu. Surya ngalius, luk manehna tungkul. Ngarasa teu kuat ngayonan lelewa anu bener-bener matak ngaruntageun iman. Nasawios atuh Kang Surya. Satadina we Sari teh hoyong terang. Pilih aya sangkut pautna sareng Sari. Nu mawi terpeksa teh. Nasawios atuh permios we Sari bade terus kanang kapait. Sari ngolesed rek nangtung. Sari? Surya ngagentak ngagero diri. Sieun ari ditinggalkeun mah. Ngarasa betah keneh padeukeut. Mireungeuh bubuden nu matak nyegarkeun. Panteg hatena mah hayang ngebrehkeun rasa katineungna. Ngan orokaya ngarasa kagok kunu nyaraksian. Kumaha Kang Surya? Sari ngaliuk cengkatna teu tulus. Teu kedah di bejer beaskeun. Margi namda ku Sari oge piraku teu tiasa kateguh. Surya nyaritana rada arap eueup ngobahkeun letah teh kacida beratna. Kitunya. Ari Kang Karna kumaha? Sari ayeuna mah ngagiler ka Karna anu memang ti tadi oge keur manco ngawaskeun. Kumaha nya Sari? Karna rada gugup. Teu sangka Sari teh bakal ngasongkeun pananya ka manehanana. Mohon eta Kang Karna. Sami deui sareng Kang Surya. Sari ngagelenyu nyuguhkeun mamanisna. Sami naonahan nya Sari. Karena bener-bener gelegepan, teu beda we tinu ti teuleum. Pokona mah bingung pijawabeun.
Sanajan bener oge manehna teh lalaki, ari ditanya poksang kitu mah teh burung we, kawanina jadi ngareunteut. Anu antuk nama bincarung teh beunang ku batur. Ras deka Ipah, anu harita keur manco nyaksian. Tungtung nama, karena teh jadi ngarasa bingung teu puguh. Idi, nah balat gini kang namanya. Sari ngadelek nenggorkeun keletna. Sanes belat. Karena ngabajing leutik, rotret kanu sejen, terus dipapai. Tapi waktu bantrok jeung panon Ipah, teu wudu hatena meninggal lenyap. Sorot panon bet pinuh ku sinar-sinar anu lain samanea. Tetep ngencrong, linduk iuh. Tapi semu-semu baseuh dieusi ci ibun matuh. Anu bijilna biasa nama mun hate keur nandang brangta. Mung borangan pangintennya. Sari ngadelek nu ngadua kalian. Lelewana bener-bener matak ngalumpuhkeun anu leumpeuh Yuni. Sari mah. Piraku teu kahartos atuh. Teu kedah diceplak pahangkeun. Mohon kahartos. Pahingan atuh. Hei dedeuh. Sari nyaritana bari ditungtungan ku Nyi Kikik Seuri, panon rutret kaduanana. Kanca dangu lain bae Surya atawa Karna. Dalah nu sejen oge nyaeta Widarma katut Ipah. Lain deui ngarasa kagetna mireungeuh Bubuden Sari bet matak tepi kahartieun. Manehna nyesedek menta pangakuan. Ari geus kanyahoan jero-jeroanana. Memang bener-bener Surya jeung Karna teh pada nareundeun hate. Manehna bet kalah ka Nyi Kikik Seuri, lain Seuri Bunga, tapi mirip-mirip anu jeung seurikeun ieu mah. Paingan saur Aki. Cenah cinta teh aya nu matak ngaruksak. Geuning meuni teu mencongnya, cat hela nyata sareng buktosna. Sari ayeuna mah Daryana keur nyaritana. Panonna gular-gilar ngareretan kaduanana. Nu palsu, nu matak ngaraksak mah Sari. Upami nu sajati mah moal. Malah sawangsulna Sari. Ku cinta anu sajati mah sagala sesekelan hirup nu sakumaha pait beurna alahbatan batrawali oge tiasa disulap janten hiji kahirupan anu pinuh ku kanikmatan. Sagala-galana tiasa diungkulan demi murina cinta anu sajati. Karena nyoba-nyoba mere katerangan ala kadarna. Sugan we ku Sari bisa dihartikeun. Cinta sajati Kang Karna. Nu kumaha atuh anu disebut cinta sajati teh Kang Karna? Nah sapertos anu dieberekeun ayeuna ku Kang Surya sareng ku Kang Karna. Anu buktos mah matak nimbulkeun bahaya sareng korban manusia. Sari kalawan tandes naker nyarita minangka ngahualkeun katerangan Karna. Aduh kanca, cak. Carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeuleum sieum.
Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.